Terus wal wara'u nomor katiluna apik. Ari waro apik teh ieu mirip-mirip jeung zuhud, tarkul haram wari ayatul halalnya. Nu haram mah jelas ditinggalkeun, dina anu halal oge sok pilih-pilih nya. Saperti kenaon, pertikeun ngadahar nu babauan, peuteuy jengkol bari urang rek salat berjamaah ngahajakeun ngadahar jengkol jeung peuteuy nya bari teu masuk. Tah ari peuteuy jeung jengkol halal teu? Halal nya. Ngan pedah ieu nu halal teh lamun urang ayeuna dahar jeung peuteuy jeung jengkol tuluy asup kana riungan berjamaah kira-kira ameuna bakal kaameu ku batur moal? Ngamadaratkeun moal kira-kira? Lamun bau eta teh ngamadaratkeun. Tah ari waro mah boro-boro nu haram nu halal oge apik nya. Maksud apik teh tara ngamadaratkeun ka batur. Ari urang makan keur mah eueuh deui dengan aya peuteuy-peuteuйna nya jeung sambal deui ditambah naon peda nya. Wah mantap. Waro tah arapik kabeh ieu mah jalmina nya kana salat ngarti, maca Fatihah bisa, sarerea arapik tara ngahajakeun rek berjamaah mangadahar nu babauan, wasinu teangan anu geus boga umur, geus naon genteng kadek nya istilah kolot naon legok tapak genteng kadek. Tah teangan anu naon anu sepuhnya pikeun jadi naon teh jadi imam teh karorot ieu mah sarerea pantar contona teh. Maka sunat teangan nu alus turunanana nya. Alus turunanana teangan sedangkan eta mah relatifnya ceuk si itu alus ceuk si itu mah bisa wae jadi bututnya da keheuleuan. Akur ya turunanana aralus kabeh oge nya. Wal hijratu teangan anu pangheulana hijrah, maksudna anu nyekel Islamna panglilana. Tah eta teh kikituan teh hukumna sunnat ya. Kartos bahkan di dieu fayuqaddamul afqahu heulakeun ahli fikih. Lamun teh manu sejen bacaan salatna teh can bisaeun sawarehnya ngan aya ieu saurang ieu mah bisaeun katalareun bacaan salat gerakanana apaleun, maka heulakeun ahli fikih anu lancar dina migawe salatna. Wa illam yahfad siwal fatihati, sanajan eta jalma nu bisaeun salat teh teu bisaeun maca Quran kajaba surah Fatihah. Ari Fatihah mah bisaeun, ngan surah nu sejen ti Al-Baqarah nepi ka Anas teu bisaeun. Tiasa surah Al-Ikhlas henteu, tiasa surah Al-Falaq henteu, naon tu nu tiasa? Al-Fatihah hungkul, ngan pedah alus salatna, alus bacaan Fatihahna, apal kana gerakan salat jeung babacaanana, maka heulakeun nu eta sanajan teu loba hafalan surah nu sejen. Bahkan nepi ka teu bisaeun nya. Tas waladolin teh waladolin amin. Kan surah maca naon? Maca surah na teh surah Fatihah deui. Kajeun teuing kitu, heulakeun nu eta nya. Wa illam yahfad siwal fatihati, sanajan teu apal deui surah kajaba surah Fatihah, alal aqroi ngelehkeun jalma anu loba hafalanana ngan kurang bisaeun dina salatna. Ari Quran mah katalar Anas bisaeun, Al-Falaq bisaeun, nepi ka Al-Hakumut bahkan nepi ka amayata sa'alun katalar tah. Ngan palebah salat terkadang teu bisaeun, terkadang salatna teh tumanina, terkadang henteu,
tah daripada nu kitu teh naon loba hafalan Qur'ana ngan kana gerakan salat bacaan salat pangbatalan salat rukun salat kurang pati apal heulakeun anu ahli fikih nu bisaeun salat syarat rukuna bener sanajan katalarna ngan ukur surah Fatihah daripada nu loba tatalaran susuratanana ngan kana praktek salat kurang bisaeun. Tadi dia berarti heulakeun ahli fikih daripada ahli qiraat dina kitab ieu mah ngan nu dimaksud ahli fikih di dieu teh bisaeun maca Fatihah mah lain sama sekali teu bisaeun maca kitu maksudna. Da dina kitab sanes mah heulakeun ahli qiraat daripada ahli fikih. Ari maksudna mah sami-sami keneh salatna bisaeun maca Fatihahna oge bisaeun. Tah eta pepentingna mah da salat tata carana apal jeung bacaan Fatihahna apal. Tah bahkan di dieu di tafsiran wal muradu bil aqra'i man yahfadzul qur'ana jalma anu ngaraksa kana bacaan Quran mun jaman ayeuna mah hafid tahfid loba hafalanana. Tabahkan di dieu wa sahaha asubki annal murada bihi al asahhu qiraatan ail ajwadu ta'diyatan afada zalika ar-romli. Tah ieu mah biasana lamun berlakunya anu setara wungkul setara teh kabeh hayang jadi imam kabeh ahli fikih kabeh ahli qiraatnya nepikakeun heulakeun ye nu ahli fikih tuluy ahli qiraat ari di urang mah da moal paseana oge nya. Nah moal paseana oge di urang mah tuluy wal masrutatu bieu anu disunatkeun 10 menit deui salajengna anu disyaratkeun disyaratkeun keur imam ieu mah khamsatun aya 5. Tadi mah pasunatan disunatkeun teh genep ayeuna mah nu disyaratkeun mah 5 nya. Mana nu 5 teh ahaduha alla yakuna muhdisan anu jadi imam ulah jalma nu boga hadas. Mun boga hadas teh lamun wudu teh mah geus batal nya geus batal urang we imam ke urang tah nya moal di urang mah moal nya wudu we da cai aya nya cai aya wudu teu lila nya ieu bakat tingku hayang imaman ku urang sanajan geus batal ge nya tah ulah eta teh disyaratkeun nu jadi imam mah kudu boga wudu. Teu boga wudu mah ulah jadi imam.